Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1 kumaha damang? Alhamdulillah, mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barudak kelas 1 atau salat duha? Alhamdulillah, mudah-mudahan atau sadayanya. Nah, hatur nuhun anu kamari atos ngintunkeun tugas voice note ngeunaan longok atau ngalayat ka babaturan anu gering atau napi anu sakit. Hatur nuhun anu tos ngintunkeun voice note na kangge pelajaran dinten ayeuna mah urang ngaregepkeun dongeng nya barudaknya. Nah, ibu bade macakeun hiji dongeng ngeunaan bulu kelinci jadi bodas. Urang baca sareng-sareng ya. Baheula mah kelinci teh buluna hideung, semut coklat henteu bodas kawas ayeuna. Dina hiji sore kelinci ngalamun bari neuteup langit. Bagja sakadang mega mah boga awak bodas nyacas kawas kapas. Hayang teuing aing boga awak bodas, keun rek ditanyakeun saur kelinci teh cenah. Gerentesna bari alik-alik neangan tempat anu luhur anu sakirana dipake ngobrol jeung mega. Saenggeus manggihan gunung nu luhur, kelinci teh unggah ka puncakna. Pas sore mega nembongan pok we sakadang kelinci teh nyarita. Yeuh, sakadang mega resep teuing nenjo awak anjeun mani ngeplak bodas kitu. Cing kuring tulungan hayang boga bulu bodas kawas anjeun. Ieu mah geus takdir bae sakadang kelinci. Tapi mun anjeun hayang bodas mah atuh gampang, ceuk mega teh. Kumaha carana? Urang tutukeran we jeung kuring. Tutukeran teh naon? Patukuran nya, gantian. Kitu hade atuh omong sakadang kelinci atoheun. Tah engke mun aya hujan anjeun kudu hujanan nepi ka baseuh saawak-awak. Nya heug atuh. Nuhun. Sakadang mega engke pituduh anjeun rek dilaksanakeun. Ayeuna mah kuring rek balik. Heueuh jig. Nganya kitu bubuhan keur usum halodo. Sakitu geus sabaraha bulan ge hujan teu turun-turun. Sakadang kelinci geus keseleun nganti-nganti. Lila dina hiji poe langit ceudem. Ku pihujaneun teu lila breg hujan mani kawas dicicikeun ti langit. Kelinci atoheun liwat saking. Manehna hujanan bari ajrag-ajragan. Saenggeus rada lila, hujan mimiti maju ka ngaleutikan. Malah tungtungna mah raat. Nu nyesa di langit ngan kari mega nu warna geus robah jadi bodas. Barang nenjo mega rupana geus robah. Red kalinci teh kana awakna sorangan sing horeng geus robah deui jadi bodas. Atuh kacida atohna. Nya ti harita kalinci buluna bodas teh tug tepi ka kiwari. Diropea tina dongeng sasatuan kenging Yosef. Nah barudak masih aya hiji deui dongeng ngeunaan kuya jeung monyet ngala nangka. Kumaha ceritana? Mangga. Nah ayeuna mah tugas kangge barudak. Tugasna ngan saukur maca dongeng ieu terus tiasa di voice notekeun sapertos biasa dikirimkeun ka ibu via WA. Kitunya barudaknya.
Nah, hatur nuhun. Sakitu panginten ti Ibu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Jaga kesehatan. Tong hilap seueurkeun minum cai bodas nya barudaknya. Hatur nuhun. Insyaallah urang tepang deui minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah barudak kelas hiji.